Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Kansa Nur Sabrina dari kelas 12 MIPA 4. Sekarang ayeuna abdi bade nerangkeun kecap rajekan bahasa Sunda. Jadi kecap rajekan nyaeta kecap anu disebut dua kali boh enggangna atawa wangun dasarna. Salian dirajek enggang atawa wangun disarna ilaharna aya oge nu ditambahku rarangken, bor rarangken, hareup atawa rarangken tukang. Kecap rajekan dibagi kana sabaraha jenis. Di antarana yang pertama rajekan Dwi Purwa. Rajekan Dwi Purwa asalna tina dua kecap nyaeta Dwi nu hartina dua jeung Purwa nu hartina mimiti atawa awal. Rajekan Dwi Purwa kaasup kana rajekan nu dirajek enggana atawa suku katana. Contoh, mobil jadi momobilan, motor jadi memotoran. Terus abis itu rajekan Dwi Madya asalna tina dua kecap nyaeta Dwi nu hartina dua jeung Madya nu hartina tengah. Jadi rajekan Dwi Madya nyaeta kecap anu dirajek enggan tengahna, contohna sapeuting jadi sapeupeting, sapoe jadi sapopoe gitu. Ketilu rajekan Dwi Lingga nyaeta kecap anu dirajek wangun dasarna bari teu ngarobah sora Dwi Murni jeung rajek wangun dasarna bari ngarobah sora Dwi Reka. Contoh kecap rajekan Dwi Murni nyaeta mobil-mobil, motor-motor, jalma-jalma. Contoh kecap rajekan Dwi Reka pulang, pelong, luak leuwih, tual toel dan lain sebagainya. Nuka 4 rajekan Trilingga. Rajekan Trilingga nyaeta kecap anu dirajek atau disebut tilu kali wangun dasarna. Ilaharna ngan kecap nu dirajek ku rajekan Trilingga ngan diwangun ku 3 atau 4 huruf. Contohna tang tingtung, dat ditdut, trang tring trung, bak bik buk, kayak gitu. Sakitu deui dari abdi nu ngabade ngajelaskeun materi kecap rajekan, kurang lebihna mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.